Eureun sia Yahudi. Naon lu kejeng nyebut Yahudi? Eureun lanan sia murtad. Pak kejeng nyebut murtad juga. Nah memangna urang nyembah kana teko itu. Eureun sia tara salat. Nari salat kudu bebeja. Bukan kudu ngamiskol dek salat. Nya salat mah kudu bebeja. Nah, Pan bebeja. kudu niniatan sagala rupa ge. Paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. Inung suku milu ibadah goblok. Lain ulah nyaho. Jadi inung suku kabeh anggota badan teh kudu Kumaha? milu salat. Kudu Matak di dieu pentingna salat berjamaah. Oh, penting teh berjamaah teh Kang. Berjamaah teh bareng, Oh. gotong royong. Oh. Panon milu salat, irung milu salat. Oh, jadi anggota badan teh nya. Gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna, lamun lain cokoteunana. Ya heueuh. Mun panon ulah satenyo-tenyona, lamun lain tenyoeunana. Lain tinggal ieu na. Da bener teh. Heueuh. Tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah. Oh. Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh. Eta teh teu berjamaah teh. Oh. Teu lurusnya Kang. Nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is pakes. Naon power? Artina teh fokus. Oh, fokus. Duana terobsesi. Musuh. Katiluna disiplin. Disiplin ada. Teh. Eta Ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa. takwa teh. Ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik. Oh, jalma takwa mah apik teh Kang. Apik. Teu sagawaya. Tuh. Lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal, nah menang korupsi. Atawa haram ya Kang. Heueuh. Nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Atawa ladang. Hak urang atawa hak batur kade. Jadi kudu bisa misah. Apik teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar. Nah, Ulah sare eukeur tunuh. naon ai dahar? Hartina ulah dahar eukeur lapar teh tingali we nu lapar. Nah, kumaha nu lapar? Da nu lapar mah janji kedewek. Janji am Si teh. banyo ge tara. Bener. Tuh. Janji am teh Kang bener. Jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan. Kalaparan. Aduh. Tuh. Bener Kang. Nya Bener. ulah dahar keur lapar teh. Ulah janji belawak. Wah, ulah janji belewak cing apik heula kumaha carana. Pikiran heula nya Kang. Tah di dieu pentingna agama teh. Di dieu. Ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Janji galedug di Di mana? mana we dugna? Di mana we sareupna teh cekolot mah ulah sare sareupna jang bisi aya sanekala. Nya bisa kasamar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Heeh. Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh sare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggota Diri awak. sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Bener umur anu ngana. Bikeun bisi diparengkeun maot eukeur sare. Keur sare salabarkeun heula. Ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh geunah. Kadena. Geus dibikeun, Nya. geus pasrah, Pasrah kanu gaduhna pasrahkeun. kanu kagungan gitu gaduh. Itu. Bener Kang. Ta eta apik teh euy. Sabat takwa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh, Eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat. Oh,
jadi tina pagawean geus ka Ai ciri. salat teh saur ulama mutan nabi, ai hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, Ai eta salat teh aya 3 huruf. naon wae teh teh? Shod, lam, ta. Ai Ai disebat shod na teh sidqul qauli. hartosna. Hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyamung, mun condong tong wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Ari eta nu kadua lamna. Atawa ahli salat. nya. Ahlina. Tuh. Ai lamna kan. Ai lamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Artina leuleus hatena. Tuh, Tuh ahli salat mah. laleuleuh satena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel melapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh, eta teh. Nya. Ai eta takna. Ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh, eta Tupina dijauhan komo maksiatna. bener kan. Da panayagan bieu aing ngiga kendang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat sia teh. Oh, jadi kacirina teh tina pagawean. Matak beungkeut Allahu Akbar. Ku akbar. Tah leungeun teh peueuhan di dieu. Nya. Ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok. Saberin tinggali jadi ngamak. Cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun. Ukur mah gapegat macet Heeh. Tadina hayang we heureuy, tadina banyo teh. urang ngeurejeun sae Lamun dek banyo intern jeung aing. saya urang ngeurejeun sae Ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot. Ada teh ngarubasakeun budak atuh. Intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka cilik kadek teh naon jeung aing. Asal banyo we. Hampura we. Jebret kadek nepi ka buntung sirah teh. Hampura ah da heureuy tuh. Oh, hampura aing adek mah tuh. jadi urusan heureuy Jadi urusan. Tak kitu euy. Saya bener Kang. Mau sekali-kali. Ieu teh bapak hajat teh sagala diayakeun. Wow. Disiang Siang kene. kene sagala diasongkeun. Kaopak-opak ya so. Naon nya eta hayang ngahibur budak? Sajabi ngahibur nu sanes teh. Da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu di gusaran ieu teh bebas ditonton. Nyanya atuh Kang. Tuh ngawalatrakeun pangdangu, ngawalatrakeun paningali. Ningali Heeh. di luar desa ge Singkarurunyung. Bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge. Singkarurunyung nong. CS nu di mana-mana. Nyanya. Secara rumping usum halodo ongko. Halodo kamelengan. Nya Bener Kang. pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksak. Heeh. Meni perong irung lagi. Alah. Ampun. Nyata kitu. Ulah hayang meuli apel Naon? Ujung ulah yang nyari apa halus mau beli we. dina calana Ya naon? aya rambutan. Naon teh jeroanana? Ulah hayang ka Karang Ampel, jalanna awut-awutan. Ah. pendek iraha punya alus Heeh, eta kan nu rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat, anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede. Gede-gede gitu kan. Heeh. surah seri geuneuan Pakasep-kasep. Padahal baligo nu sabenerna mah Da kumaha cara nurutanana? akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contohna tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah. Oh, Karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai. sumber cai manfaat. Bener. Karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna. Hah? Laris. Nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disembah angin Allah da manfaat karyana.
Leres. Heeh. Jadian memang. Tah ku karya-karyana geus sok teu kudu baligoh diterapkeun. Da rakyat oge ngarti engke. Kamaha-maha ah. Da yeuna mah jadi kucing-kucingan, rakyat rajendek milih dibere duit 50.000. Duit teh sapira? Duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun. Bayangkeun ku Siapa yang salah kene ulang milihna teh. nya. Heeh, Kang. Gitu. 50.000 satahun. Jalma iman tuh. Muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu. Jalma nu iman. Umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh, lanceuk maneh jadi pamimpin. Sakirana eta jelema masih kene kupur. Sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat, malah nu kupur bakal ngundang malapetaka. Ajab deh kan, bener. Itu. Muringkak nya. Kama bener mah. Siapa Cek kurang. Moal sikit rokok-rokok cicinganan. Udah ku si lain nya. Lain ngaganggu wae. Ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok gitu. Mantang, keun bae usaha. Tapi heueuh. Nu usaha keun bae. Cek tukang rokok teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Heueuh pek cing payu euy. Cing payukeun. Eta teh keur marawan anak pamajikanana di belahan teh. Sarua jeung urang. Ibadah maneh oge jang. Pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal. Nu halal. Doakeun sing murah rokona kitu Kang. Alah, ngan dewek teh gagebegan teh euy. Naon wake gagebegan Kang teh? Lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli. Abi ke kitu pangemut teh Kang. Wake jeung miwarang ah. Dewek dia titah nganterkeun surat. Surat. Sangki sedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga Maniloka ka Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru. Allah eta menjadi tanda tanya teh. Ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya. Duka teuing eta mah penghargaan we ka Akang Merdan. Dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning. Nya. Ari aing anu teu mais teu meulem paribasana, teu mikir-mikir acan, bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan, dititah, dipiwarang teh eta. Meureun kana sejen mah teu percaya meureun. Teu percaya teh. Leeh kapercaya. Ngadon aing salaku figur nu dititah teh. Oh, di dieu meureun krisis kepercayaan. Heeh. Oh, atuh da sararea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat, da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya. Beres ayeuna mah. Geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun. Teu percaya. Anu dipercaya teh nama figur. Figur. Benar figur Akang eta mah. Nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pemimpin, nu jadi bupati, nu jadi gubernur, wakil gubernur, jadi dewan. Jara di dewan teh heueuh kitu. Aduh kateuing atuh Akang. Tuh kateuing tanda tanya keneh atuh. Dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh. Heueuh teh. Nya. Nya bener. Dek nanyakeun teh heueuh gitu. Eta bisa ngajawab kuring oge atuh. Lamun heueuh nah kieu wae atuh. Eueuh perubahan heueuh. Monoton juga. Tukang tahu, tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele. Dengan kedele Akang Ngomong kamari mah reuwas jengkol 80.000 sakilo. Cacakan bau. Alah. Sajabat mahal teh hese. Alah. Tukang Luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan. Segala jadi. Duka alaman Segala jadi duka denge. Mode dewe kamari. Naon Akang kamari? Aya kejadian naon? Aya kejadian anu aneh atuh. Nu aneh kumari Akang? Dewek teh rek nabeuh harita teh ka Pusaka Ratu. Oh, basa tos boboran. Oh, makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran. 2 poe lebaran nya harita teh. Harus mudik. Atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho. Macet. Macet. Wah, total macetna. Sajajalan teh macet. Dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan.
Hoda karunya kudu hajat meureun dagoan we. Pasti Ai panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah hari teh sore. sonten da biasa lagi sonten. Jam 4 pelebah ledeng deuleu macet. Bakating kurewas karunya kanu hajat teh yo rei wah yang ngising. Sagala karasa gitu teh. Wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy. Naon Kang? Aya susukan belah wetan terminal ledeng teh. Aya di dinya bener. Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar. Busiat. Atuh perecet teh keur leumpang teh. Ai busiat segede hulu. Heeh. Busiat. Namanya ai dia. Lain busiat gede-gede teh modal Ada gede atuh. datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh. Duh. Ada bau. Atuh dewek teh make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih, sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek. Barawak teh tuh jadi molongo. Atuh ruka tuh hirup. Heeh. Ngan aya saku soek mah panteu kaciri di jero. Teu kaciri aya saku jero. Datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh. Oh, di kitu di kieu gitu huruf. Tina panas bener tadina mobil. Nya dipake wae tadi. Kabeneran aya mobil nyulusup ni bus nu arah Pamanukan teh ning. Tarekel kana bus dek teh. Dasieun kaburitan teh ka Pukasar Karatu. Bintang murni. Ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek. Arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning. Di luhur aya. Heeh. Ai di rem teh beletuk sirah urang teh ka sirah batur. Eta mah aya copet ti tukang yo sulusup teh kana saku. Ada eta aya wae. Direret ku aing awewe copetna teh di. Teu nyahoeun saku aing molongo soek. Lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah. Eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu. Jeung HP teh ngarenghap. Dumeh ku aing ge dikenyetkeun. Dan nu SMS eueuh. Wah didengkeke ku aing kokodna teh kak. Beunang sia copet ku aing sok. Direret teh awewe. Paprong-prong beungeut aing jeung copet. Sok sia mending dicarawokeun copet ku aing. Abeh pada ngagebugan, mending cook. Maha tuh. Nya meureun manehna teh mending nyook. Nya Atuh ngeunah we nepi ka Pamanukan teh peler aing ge. Aduh ampun. Heeh. geunah we kitu mah. Alah ampun. Teu karasa hareudang. Alah. Pengalaman nepi ka kitu teh aing. Beka kitu. Pengalaman sok aya wae. Alhamdulillah euy sinden jararagjag kene ieu sanajan nu ngapeuting. Oh, ngarora. Ieu teh lain tanaga weuteuh, tanaga leuseuh. Leuseuk ti Keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung. tisukan lebaran kikieuan. Eureun. Teu sangkanya sinden ieu kararuat. Alhamdulillah kuat. Heuda nu bareto mah geus karolot. Atuh da geus karolo. Geus Taragan diganti ke budak ngora model kieu ya duh. geus arompong. Regenerasi. Nya. Nu baheula mah sarompong. Dalang geus kolot sinden ngarora kene. Nya kan keun bae ka jurung we ku sinden kan. Ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda. Ah, na make beda segala. Ai hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, make tara kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek. Kumaha teh teh? Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. Nyawa-nyawa melanghir mah. Heeh. Ai hitut sinden mah ngageber. Ngageber kumaha ya kan. Nah, cenah make kitu Wake cepot. ngageber Meureun jauh-jauh. eta sinden pan sok emok. Ah, emok. Meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang, meureun kapenet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer kadupak. Aduh ampun. Beureun aya Pak. Tetenya ye. Alus sorana kan. Alah, Pake jeung jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih. Nah, Kang make 2 kali. Da sarua Nu hiji bau waduk. Hiji
Bau egerin. Boleh hiji di menyaho jawe. Bau kolaborasi bau kan. Mun ngarang laguna itu sinden. Ada apa? Itu sinden, hitutna 2 kali. Dutut breng. Hari hitut ngadurulung. Lama apa ibu? Karunya mau balik di Arab. Nah, maka karunya kan balik di Arab ya kan. Ayo di Arab nanti digawe nanti 2 tahun. Oh, kon jadi supir. Lalaki imah jadi TKI. TKI. Mau usahakan pemajikan mau digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan ontak itu. Balik ka lemur. Eta mah pamajikanana sono meureun. Nya atuh. Boga duit ongko. Duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira Serius? Si anu balik di Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Bangsat nih Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Cinggal lutrak eta bangsat leuwaseun. Kamana aing lumpat yeuh. Sieun ka Parego. Kabeneran para na teh molongo. Terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Aing nu boga imah lain hees da sono balik di Arab. Atuh. Eta mah geus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah catur ya kan. Cangkang jajamu pabalata obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Ger deui we nepi ka 3 rit da. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat mereka teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus goprak keun langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Amwing. Sayangku my honey darling. Teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur. Kumaha kan? Bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu. Da dumeh tadina ngadenge, Nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsat ti luhur. Bari neumrak kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Gobrang bertak kitu. Wah, lompat mapai galeng. Ai geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh kan. Keur mah kesal ngadege kitu. Aduh ampun. Hayang seungit make. Ai rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri? Nya kana feri. Di Bangkahuni geuning ka Merak. Ka Merak. Numpak kapal nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat. Balik. Air di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut. Dina dek. Ngajajar dina dek teh. Eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh. Kumaha? Tolong. Bapak. Si horeng kantongna murag ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur jeung kuring 5 juta ewang.
eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh Jayang sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumakan cuka jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumakan teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng benang eta tambang teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atoh Allah pan urang lamun dipuji teh atoh nya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup Aki. cuk batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baeud bari bedog di kieu kumaha teh montong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh tuh disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru ka rek maraban meureun baru ka jamar roti kabeneran hanya tak kitu murah asih pangeran we nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua asa penyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah penyakit da sarua asa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti heeh jeung eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah mua peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut da bapana ngintip kieu dut nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deukeut ka panto pantona teh kabeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teu baheula nu ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia teh heeh beureuh katutup liangna kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong ka jeleng teh lalakina reuwas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wah eta masalah muda ratang marupana sirine cocokna asa kabukakeun saya RW para raih kan
isuk-isuk teh beurit aya genep gempar Virus. virus hitut alah ampun itu